lamunan bangunan warisan bos Mirsa kebagian meureun Kang Eceng ih. Ya sampai ngomong. Aku kan suasana akrab karo bos Mirsa. Biasanya kemarin aja mau ngejopuk ya kan. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Atuh kuduna kebagian, Kang Eceng kebagian ih salah ka apa sih mana? Ih salah ka. Udah mana Kang Eceng? Ya sampai ngomong salah ka, Mbak. Ulah salah ka jadi lemah. Oh, kalau masalah kalian jalan mah, itu kan aja kudu menang. Jangan banyak banyak, bayar apa? Orang bisa enggak? Iya, kudu menang Kang Aceng. Di mana Kang Aceng? Terus sangkap gening roh si horeng teh si Darso teh geningan CS-nya bos almarhum bos orang, bos Mirsa. Rasa tuh? Ah siapa ceng? Halusinasi nge sekolot oke ceng, ah borangan sama ceng ah. Ayo nama mau copot teh. Si Darso. Ayo. Aslinya nyetrum. Lima. Ini kok pasang setun kagak? Tempat saya cabak kan? Ah henteu ah. Aing mah henteu. Coba cabak ku sih hayo. Ah moal aing sieun ah. Aing sieun. Aing ngadenge cek nu gawe PLN anti setrum ieu. Itu dong. Anu bolong atuh eta mah parah. Sia mah bolong. Karena ge tilat dua sia mah. Sia aing.
Dikunci, Ceng. Dobrak wae. Ayeuna ku sia dobrak. Kedeung. Hiji, ya, 2, 3. Jangan tuh siap buru. Barang candok. Aduh, siapa goblok Ceng kalau kamu molor. Rok. Geus hibak. Kekapangi sakit di mana Rok kira-kira Rok? Di kamar sebelah Ceng, tadi cari periksa Ceng. Oh, Coba. mari Bu. Apa ya? Langsung. Kocak son. Apa main-main gue main nyong ke? Hah? Macam-macam kan kalau nyong. Apa aja? Iya. Maju. Puas kon kalau nyong. Macam-macam kalau nyong kayak. Aja. Langsung aja. Kalau macam-macam gue main nyong ke. Oleh bagian sing bisa kancane nyong. Sampurna teuing aing mah. Ya, 5 ieu ge. Pasti dibagiekeun nya. Bos bisa ge pan baturan aing. Bos aing baheula sia. Oke. Aing teu Kamu meunang. kan ngarep macam-macam. Nyong lapor nang kieu ning Kang Cecep. Asisten bisa. Aja ora. Aja monggo. Penyukon. Penyukon. Beunang siapa aing. Wah! Jangan coba acara. Jadi kain ini mau masuk hari kieu. Kasih hantuk. Ayo mau kontrol orang-orang. Tawaran bahasa rok. Perang Allah. Ayo, sini tolongan. Ayo sini dong, apa ibu? Sini. Bawa, oke. Emang enak. Ceng, kumaha ya basuh ge Ceng? Bisa ratu rok.
Balik ayo mah ceng. Salin buruk salin. Urang gak terencana. Syukur kok dari nekas panen wis nggo bayar di dalam sekolah anakku. Nak, tuker naon? Iki lho. Brambangku, subur-subur nekas panen. Ini salubur amat. Iya. Besok pengen panen ya. Iya, Mbak, bener, Mbak. Oke, ini Saya ajakin ya kalau panen ya, Pak ya. Pasar bareng karo kowe ya. Sukinang. Ngonah wes siap menang harta warisan di salaki aing. Teh, apa sih ya bengok-bengok? Ih, kudu nama salaki aing menang warisan. Gue rasa kayak ngono. Sudah salaki aing menang warisan sayang. Ulah di dia. Ngomong bodoh apa lo? Kasih sih. Ini dia omah. Iya, aduh, tak bisa Didi ulah dia. Mana emang liciknya salaki aing nu kuduna menang warisan. Lain satu. Ada kasih aman di ditu. Iya, mah sempit. Dia mah sempit. Teteh. Ayo ada orang kasih. Ayo kasih. Ayo siang wae teteh. Ayo gelut. Itu wae sia. Ayo. Nama buku di dia. Si ari kawasitan, ha? Ayo sama. Hiji, ara, tilu. Ari kawasitan ka aing sia, ha? Ayo. Ari kawasitan lain. Ayo sok. Apa teh? Ari kawasitan, ha? Aduh, ieu kolot. Nah, atuh putra tangga parebutan heuh. Musai nama kieu. Nah, jeung si teteh itu. Sia anak. Ai sia dia lu sudah. Jadi kamu tuh saudaranya Mumun. Iya, saudaranya Mumun. Kamu tuh kembarannya Mumun. Aku kembarannya Mumun. Tapi cantiknya sama ya. Ih, kamu gak boleh gitu. Kamu harus setia sama Mumun. Nah, iyalah. Kalau saya sih pasti setia lah, Mbak. Coba, nek kue tresno karo si Mumun, buktikno coba. Oke, siapa takut. Saya buktikan. Buktinya apa tuh? Buktinya gimana? Coba, kamu lari-lari nih. 2 putaran aja. 2 putaran. Saya buktikan. Jadi saya lari ke sana. 2 balik aja. Oke, saya buktikan. Satu kali lagi ya. Iya, heeh. Mbak. Waduh, ngerjain bener sih Mbak. Kira caranya. Aing mari pura-pura bager nya air main kasih dasar ya. Pura bager kumaha carana ya. Jadi konsen di tekan apa? Maknya orang tuh menang warisan. Ai manehna sekedar babaturan. Jadi terpaksa kudu jahat gitu ya. Enggak sumare. Wah. Tuh, kan jajan orang. Oke, jajan ya. Jajan dulu sih enak-enak ya. Suwun ya, Pak. Yo. Kok sering kene to, Mas? Dagang orang dagang sing bener, sing apik-apik, men rezekine lancar. Ganyong guys apik wis bener kok, tau mangan sabun. Weh, am sabun tak mati no. Emang nyong wis mati rasa. Maksudnya, saya seneng karo aku mana? Ya seneng loh karo keluarga. Emang jawab. Tuku kerupuk Berapa? 5.000. Ambil. Pinter sih kamu sudah itu. Untung urang kamari tekan nyahoan aing ku si Darso. Artinya apa kanyahoan ieu ceng. Aing power ya tuh.
Siapa lo lompatna lelen. Ari sia kunaon make nyalahkeun ka aing ceng sia mah. Heupan ieu memang sia mah lelen. Aing coba lamun teu karyo ka sia. Sia rek ngadu tanaga jeung aing. Hor, sia marok jadi kitu. Ngadaten sia. Ari ngadu tanaga jeung aing sok, ari ngadu push up jeung aing sok. Hayo. Push up jeung aing. Push up. Ngadu push up. Ayo. Hitung atuh hayo. Ayo paling dihitung. Hiji. Bisa mah kitu push up na ceng. Ah, pampa bener aing kieu. Bener atuh sia mah. 2. 3. Mas, lagi apa mas? Ini mas. Ini lagi ngadu push Push up. up. Ayo mas. Ayo, Kalau boleh, kita silakan, ikut, Mas. boleh. olahraga. 2. 3. Tidak so. Ayo. Terserah. Mana kamu ya? Merewe si orang Bro. yang kemarin Kumaha maneh di rumah merewe, ya. mere terserah arek ceburkeun Ayo. cuman urang arek lumpat. Sok. Ceng. Sama tuh setiap kawan ka aing ceng ah. Untung aja Cao jeung budak ya. Cao we cang asak ya suka digarbit ya. Pokona mah dipeuyeum ku aing ge Cao jeung budak. Di Cao di pasar capek heula ah. Aduh. Nah, mas lagi apa mas? Ya deui pan geus beres menunas utang teh. Kanaon ka dieu? Jor apa-apanya lagi jualan bilang sampai nanang kene. Lagi apa kene? Neng kene teu ngarti bahasa sia. Aing keur ieu ya. Keur nguruskeun ieu. Yo jagung kene ya. Aduh, Cao ieu mah jagong. jagung nang kene dulu. Terserah sia eta mah rek kumaha sia we tah. Nah bodoh teuing aing nguruskeun. Balik gawe. Ento aing meuli Cao tadi mau jeung budak tah Apa cau? Oh, gedang. pisang. Cuma gedang. Kok gedang ieu mah Cao. Cau apaan iki mah gedang? Cao, sia ku tia tah tinggal eta. Tah tingali ku sia. Tah tingali Cao ieu mah. Ki mah gedang kayak gedang ngaranna gedang. Gedang mah anu kos ieu tah tunjuk tah hulu sia tah kos gedang tah asup kana bolor sia mending ge. Ieu mah Maksud ribut ku aja sia mah. kayak gedang sih. Heeh, Orang tah gedang kayak gedang kieu. ieu Cao lain gedang ieu Cao. Ribut ku aja aing geus ah. Cao ieu mah Cao primen jeung. Tuh gedang mah tuh gedang. Tuh gedang tuh. Aya kue. Ah gedang tah. Oh gedang tah. Kue teh gedang. Gedang tah hulu sia tah. Kebok sia tah aing makan heula. Wah, langsung keteng nemen ki primen sih. Wong edan. Wong apa yang untung keteng kayak kieu? Awas kon.